Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Aa, teteh, cobi ditetep ku hidup. Aya saha nu payuneun hidup. Aya mamah anu ngakandung hidup salapan sasi helamina. Dina danget ieu hidup bade mungkas mangsala lagasan beral anaking nyaluuh payuneunana. Suhunkeun doana ti aranjeuna. Mamah ti panganten pamaget geser ka kanan saalit. Mamah ti panganten istri sami mangga bager nyaluuh payuneunana cepeng pananganna bager. Kalayan manah anu pinuh ku kaikhlasan di cepeng panangan mamah nu katuhu nu kencana panangan mamah nyepengan pundak murang kalihna. Bismillahirrahmanirrahim. Mamah ya abdi nyuhunkeun dihapunten ka salira. Abdi rumaos seueur dosa. Abdi rumaos kantos ngajahetkeun salira mamah ku ucapan abdi oge tingkah laku abdi. Ayeuna abdi baris mungkas mangsala lagasan ngalengkah ngawangun rumah tangga. Doakeun abdi mamah. Doakeun abdi. Mugi mamah aya dina kasehatan panjang yuswa. Doa abdi kangge salira mamah. Allahumma gfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dipeluk dirangkul mamahna aa dibeng-bengkeun pananganna. Beuh ka dieu anaki putra mamah putri mamah anu kapungkur dituyun diajar lempang asa kamari hidup aya dina pangkonan geuning ayeuna hidup tos dewasa bageut beral anaki ku mamah didoakeun pisan mung sing sabar bager dina mayunan rumah tangga margi rumah tangga teh bager ibadah anu panglamina seueur gogodana dikecup kening mamah kalayan kaikhlasan pinuh ku kanyaah pinuh ku kadede mangga dikecup kening mamahna bager ditahan heula sakedap mamah anu dipikanya ku abdi anu dipikaasih ku abdi sauwihana mamahna kecup kening murang kalihanna mangga kana sigerna mamah dikecup murang kalihna keningna ditahan heula sakedap parantos cekal Neng sinareng aa masih posisi sapertos gitu mamahna ngadeg linggih deui kana korsina sewang-sewangan aa teteh mah salikeun ya sapertos gitu mamah mangga saur paripaos cepengan panangan mama apa bager sapertos tadi praktekna saur paripaos indung tunggul rahayu bapa tanggal darajat apa hatur nuhun atikan didikan salami ieu anu parantos dicurahkeun ka abdi penuh kasih sayang penuh cinta penuh kasih sakadapan deui ieu putra apa teh janten imam dina rumah tangga sapertos apa doakeun mudah-mudahan ieu agiang teh tiasa nyandak kana kariodoan Allah Subhanahu wa taala dipeluk dirangkul apana beuh ka dieu anaking ku apa didoakeun pisan dihapunten pisan sepuh mana anu tengah hampunten murang kalihna beral anaking mugi hidup aya dina ginanjar kawilujengan sakinah mawadah warahmah dikecup kening apana bager sauwihana kecup kening murang kalihna apa pinuh ku kanyaan pinuh ku kadede kalayan didoakeun cekap cekap salajengna apana mangga ngalih deui kana korsina sewang-sewangan ibu dipalih kiri apana dipalih katuhu lajeng aa teteh ayeuna hidup gaduh ibu dua gaduh rama dua teteh ngalih kapalih dieu nyumpingan ibu rama hidup
mangga bager nyaluuh payunan mamah payunan apa gening dicepeng pundakna neng ku mamah sinarang ku apa gening ayeuna kalayan takdir Gusti anu maha suci ayeuna hidup kada hirup babarengan sapapait sama manis nadajian mulus-mulus nuhunkeun doa kanu janten mamah sinarang janten apa mamah apa ya abdi payunan mamah sinarang apa doakeun abdi hapunten abdi tina sanes kanten kakirangan oge abdi hoyong ditampi ku mamah ku apa abdi hoyong diangken ku mamah ku apa disamikeun sinarang putra putri mamah sinarang apa anu sanes dipeluk dirangkul mamah sinarang apana dibeng-brengkeun panangana be ka dieu anaki ku mamah ku apa dihapunten pisan ditampi pisan bagi titip ti mamah titip ti apa sing sabar sing tawakal dina ngawangun rumah tangga bager seueur ujian mugi hidup tiasa mayunana kalayan pinanggih sinareng kabagjaan cekap bager lajeng ngadeg bager teras diangge deui sapatuna mangga salik bager dina tempat sewang-sewangan. Bismillahirrahmanirrahim. Huap lingkung nu kahiji nyaeta huap kanya huap kadedeh tinu janten ibu ramana dikawitan kudu janten ibu ramana sejak mekelan ngajimatan kangge murang kalihna sewang-sewangan kalayan diwuwuh ku doa anu sae mamah dicepeng angkeut murang kalihna Bismillahirrahmanirrahim ditanggai ku aa ku teteh ku tangan aa teteh tangan mamah ku tangan dua tanganna dua nana hiji deui dina tangan katilu dihuapkeun kanu janten murang kalihna hiji dua tilu am Bismillahirrahmanirrahim salim ka mamah bager sakedap cekap mamahna kapangker apana kapayun gentosan mamahna masih ngadeg kene di payun mamah di panganten istri rapet ka apana rada majeng saalit mangga dina etangan katilu dicepeng angketna apa ditanggai ku aa ku teteh apa dicepeng angket teteh gado teteh dicepeng mohon dina etangan katilu dihuapkeun hiji dua tilu Allahumma barik lana barokah bager dihuapan kudu janten apa sinareng mamah ngemutan kapungkurnya hidup kantos di salim ka mamah ka apa bager atos mangga ngalih karena tempat salikna sewang-sewangan urang lajeng karena aa ngageser kapayun saalit trek mangga ditempel hiji dua tilu am alhamdulillah tah eta teh huap munggaran namina huap mimiti pangantenan tikawit ayeuna hidup ngingang saukur ayeuna apa huap-huap teh nya engke dina rumah tangga ge kedah diwuwuh ku karomantisan nya cepeng cepilna bager cepil gelasna tangan kirina pacepeng-cepeng ditetep heula silih tetep disilangkeun silih ngaleueutan silih simbah ku kadedeh langsung aja silih simbah ku kadedeh silih cemplang ku kanya hiji dua tilu tahan tongkengkeun saalit ka hade nyeblok aa atos sekap tingalikeun ka payun gelasna ka dieu pada dipoto rapatkeun gelasna bager senyum gokil mana ningali kana kamera ngaleut masing-masing mangga atos sekap haus laras bade ditambihan ku galon lajeng aya naon lajeng aya betot bakakak ieu betot bakakak teh calik wae ageungnya engke dibungkus kieu taranggeumna abios tingalikeun heula ka kamera dah hese cenah tangan kirina pacepeng-cepeng gelas sakedap ada di foto heula senyum dina tangan katilu ditarik bager hiji dua tilu lalaunan do acungkeun naha naon eta nu panjang teteh teteh tos kenging sirahna nya atos cekap ibunda
ping-ping naon eta tangan kirina pacepeng-cepeng laras ditempel dina tangan katilu karena ping-ping paha ayam anu dipegang hiji dua tilu sok ditempel bager gege lalaunan tahan heula sakedah tahan atos dugi kalohora bios ditahan gitu Ama jika nula sahur paripaos tekenging getas harupateun nya dicepengan ku teteh harupati ku harupatna disundut harupate regas pisan simbol tekenging getas harupateun nya gaduh sikap teh mangga disundut ku teteh bismillah tuh gampil kasundut gampil regas kurang oge tekenging gampil emosian dina mayunan nuju rumah tangga utami nama kapasangan atos lebetkeun heula kana eta cepeng ku neng candak ituna sok nah lamun aya nuju emosi gitunya salah sawiosna tekenging emosi deui engkena ngaguru jaga huruan tak nu hijina kedah nenangkeun sapertos dianslomkeun kana cai atos mangga ibunda dicabut heula dipotongkeun kuduaan harupatna ageng teuing sakedap teteh meupeskeun endog teh simbol dina rumah tangga endog teh simbol kasuburan urang doakeun pamudah-mudahan ieu panganten dipaparinan keturunan anu soleh tur solehah dina tangan katilu mangga peupeskeun hiji dua tilu atas pupus sampeana di luhur keneh dina etana keneh diwasuh ku teteh buktos babakti anu janten istri kacaroge rada kalos katinggal ngocor atos cekap teras digaringkeun ku tisu nah mohon atos leres sakedap senyum ditetep ku pinuh ku kanyaah dina tangan katilu mangga dibantos tetehna hiji dua tilu tekenya janten rada hararese keneh da tetaacan terang teh ya lihat dulu ke kamera berikan senyumannya angkat kaluhur turunkeun ka handap katengahkeun digoyangkeun bager heula eta anak kendina hiji dua tilu pupuskeun sasarengan teu acan geula sabar tos teu sabarnya buktos mayunan permasalahan dina rumah tangga kedah kompak bager masalah tehnya payunaneun hiji dua tilu pupuskeun wah tanagina tekenging toongna tekenging sacolok-colokna tekenging noong dinumpoe ibu bapak tekeng kaluhur sadaya engke bade ka dieu dipoto bade dipoto heula sakedap ibu bapakna panginten ka dieu wae lungsur paur punten MC lungsur wae ka dieu lungsur boleh foto dulu oke sakedap tekeng kaluhur bilih ngagebros bismillahirrahmanirrahim Nada ampunnya peralun ke Allah nu maha agung punten backsongna diopkeun punten backsong MC backsong punten duka Nada widi masuci ke Allah Rabbul Jati Nada cebar hampurana ka Allah anu kawasa taacan ibu kapali payun kirang payun cunduk waktu nurahayu nitih wanci nu mustari ninggang mangsa nu utama tepang nagiang jeung eis ngalangkungan pernikahan
tumut sunnah Kanjeng Nabi. Amin ya Rabbal alamin. Mugi Allah nang tayungan. Bismillahirrahmanirrahim. Wur awur sawer nadi awur awur. Wur awur sawer nadi awur awur. Wur dai sawer nadi awur awur. Wur dai sawer nadi awur awur. Wur dai Ibu Hajat ieu teh emut. Ibu Hajat ieu teh emut ka sinden. Masya Allah Ibu, sinden tak acan disawer. Wur dai sawer nadi awur awur. Aduh beti ieu geuning sesah Ibu, ieu mah ya Allah. Itu kenging teteh. Hok neng lah sieun. Wur diawurkeun artosna disodakohkeun. Masya Allah iya saderek-saderek anu sumping ti Sinang Panji sareng anu linggih. Door prize-nya adalah tiket umroh ya. Nah, pertanyaannya adalah tanggal berapa hari ini? Bukan itu pertanyaannya. Tanggal berapa tunangan atau khitbahnya pengantin? Acukan tangan yuk. 1, 2, 3. Sini kamu sini. Teteh sini. Aas. Ibu Aas. Kalau saudara dari Teteh atau AA? Tetehnya. Jadi tanggal berapa Bu? Sini depan. 10 apa? Juni. Hah? 10 Juni betul? Salah Jong. Tanggal tunangannya Cung. Tanggal tunangannya Cung. Oke itu adek Pagar Ayu sini. Tahu nggak? Oh. Teteh sini naik. Sambil persiapan tunangannya 28 November. Salah. Satu lagi. Oke sini. Kalau ini salah lagi berarti dipending ya. Tanggal berapa Teteh? 22 Oktober. 22 Oktober. Khutbahnya salah. Salah ya. Nanti karena ini berhubung udah siang, nanti dompetnya di ya. Tanggal berapa Ibu? Hah? Benar? Mana? Maaf, saya itu ngetes cucu saya. Betul itu 22 Oktober. Salah ya. Nanti karena ini berhubung udah siang, nanti door prize-nya di ya. Tanggal berapa Ibu? Hah? Benar? Mana Bu? Maaf, saya itu ngetes cucu saya.